Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu kaopatna. Atuh kanu teu acan subscribe mangga gera subscribe heula. Langkung sae lamun mah di like di komen sarang di share anu saseueur-seueurna. Ngarah langkung pogot sareng semangat ka si Emang anu nyandak dongengna. Nya kitu deui atunya kasadayana anu nuju maranco ieu dongeng, mudah-mudahan sing aya dina kasehatan ginajar kawilujengan. Ku kitu ku kieuna ngarah teu seueur ngabacot dina mimiti dongeng, hayu urang kawitan ieu dongeng Sunda Si Getih jejer carita anu bagian kaopatna. Tumpak dungdung des. Sanggeus kitu mah Kartiwa terus dibenyeng, dibeyeng ku Sekarwati dibawa keluar ti jero rohangan handapeun taneuh. Mapai-mapai taraje bata naik deui ka luhur. Tapi barang duana nepi ka luhur rengkog. Sekarwati jeung Kartiwa pating ngarengkog. Sabab tetela dihareupeun maranehna duaan. Bedog Si Getih nyampak keur ngagoler dina luhureun taneuh bari disada gugucrakan. Teu jauh beda sapertikeun gegerpekana lauk nalika naik ka darat. Grupak grepak grupak grepek grupak grepek. Lila kalilaan eta bedog Si Getih teh jiga anu hirup. Set kalayang. Bedog Si Getih jol ngapung ka luhur. Bari ngagebur hurung ngaluarkeun cahaya warna bodas. Nalika bedog Si Getih ngapung ka luhur badi ngebur hurung, Kartiwa cumarita ngagerewan eta bedog. Oh Getih, ieu kami dunungan Andika Getih. Si Getih jiga nu ngarti jeung nyaho yen anu ngagerewan teh nyaeta dununganana. Si Getih anu memang aya hodaman teh langsung harita muru ka Kartiwa anu memang geus ngajodo jeung Kartiwa salaku anu mibanda eta bedog Si Getih. Turut teu bisa dihalangan deui. Bedog Si Getih jol ngaleungit manjing nyurup kana ragana Kartiwa ngaliwatan dadana tembus kana jero badana. Eta kaayaan teh mungguh jadi kauntungan gede pikeun Kartiwa mah. Sabab ku manjingna deui bedog Si Getih kana ragana ngajadikeun tatu di luar jeung tatu jerona jadi pulih deui taya urut-urutna acan lita pada harita keneh. Jag-jag waringkas sehat deui warugana taya deui kakurangan naon-naon. Luar biasana tuah kasakten eta bedog Si Getih. Sedengkeun kaayaan di jero kadaton mah harita teh Raja Tumariswana mungguh jadi wirang jeung ambek kacida ari anu ngalantarankeunana. Sabab bedog Si Getih anu jadi kamemetna geus nyampak eueuh dina tempatna. Tadina mah eta bedog Si Getih teh erek dipamerkeun ka Suntara calon pimantueun manehanana. Pok kadengi Raja Tumariswana cumarita, kurang ajar. Si Getih tete geus eueuh di tempatna. Edan kurang ajar pisan samangkrukna anu geus wani ngewal nyokot maling eta pakarang Si Getih edan pisan. Kadenge bojona nyaeta Nyimas Arum Cumaritos. Nah, beti asa leungit kitu Kakang? Kade bisa anu nyanda Kakang? Mustahil Nyimas Pandan Arum. Mustahil lamun maknya eta bedog Si Getih aya nu ngahaja nyokot. Sabab moal aya jalema anu wani asup nyusup ka ieu jero kaputren, akang yakin
Ieu aya anu teu beres di jero karaton euy. Atuh saya nama ku ama gerataros we, geratalek para prajurit Punggawa. Katut jalma-jalma anu aya di kadaton. Taros we manawi bili aya jalma anu ningalan kitu. Anu nyandak eta bedog si geti ama. Ceuk Nyimas Utari merebong bolongan kanu jadi kolotna. Tah kitu alus atuh. Ceuk Nyimas Pandan Arum oge haritanya tujuan kan usulan ti Nyimas Utari salaku anakna. Kitu oge hade. Sok Punggawa. Kabeh prajurit warataan ayeuna. Sina kumpul di luar kadaton ngarah lega tempatna. Tur urang talek hiji-hiji engke kukula ditanyaan. Bisinya aya jalma anu kumaha wani hianat ka pihak urang salaku mata-mata ka ieu kerajaan Tumariswana ieu. Punggawa anu diparentah kitu ku Raja Tumariswana pok gancang nembalan. Unjuk sumangga Raden. Parentah saja dilaksanakeun kaula nun. Punggawa kerajaan teh teu wani baha, teu kaleket teu talangke, gancang manehanana ngalaksanakeun parentahan ti anu jadi rajana. Tapi teu kungsi lila. Punggawa bat geus datang deui ka jero kadaton. Atuh langsung ditanya ku Raja Tumariswana. Kumaha Punggawa? Mana prajurit teh? Geus araya can kumpul di lapangan. Nah bet tere-tere teuing geuningan andika mangumpulkeun prajurit teh. Ampun paralun anu kasuhun kaula nuhun. Tadi teh Sim Abdi maksad bade ngempelkeun para prajurit. Tapi teu acan oge dugi keluar geus aya prajurit anu ngawartosan. Wirehna tadi tetela aya jalmi asing saurna. Anu parantos kumaha wantun nyusup asup lebet ka ieu kadaton ti palipengker kaula nuhun. Sarengna deui eta jalmi asing teh hasil nyana kabur tawanan urang anu aya ditawan di lebet rohangan handapeun taneuh tea kaula nuhun. Nalahan opat urang prajurit anu ngajagaan kiwari Pratos Palastra ngagaloler caketeun eta tahanan kitu manawi kaula nuhun. Gebeg. Harita Raja Tumariswana ngagebeg ngadengi katerangan tinu jadi punggawana saperti kitu. Kurang ajar, haram jadah. Jadi lamun kitu masih Kartiwa teh ayeuna geus aya nu ngabebaskeunnya. Si getih pastina oge balik deui ka nu gablegna ieu mah. Jeung kabeh ge memang geus kacolongan euy. Alatan aya acara urang tadi pilih jago nyata saembara neangan jago pinunjul pikeun calon pisalakieun anak dewek kitu carana mah euy. Sumuhun Raden, kitu panginten katawisna mah. Kumaha atuh ama? Eta mangkluk teh susul wae kitu ama. Kajeun, abdi sareng Kang Suntara duaan anu baris nyusulan eta jalma. Pikeun langsung diperenan we nyawana ku abdi duaan ama. Ucap Untari ditujukeun kanu jadi kolotna nyaeta Raden Purnawijaya. Ulah Untari. Ulah, teu kudu disusul-susul, antepkeun we. Sabab ama kiwari boga cara jeung rarancang anu sajen euy. Pikeun nindak si Kartiwa katut anu ngabebaskeunana. Nah, kumaha kitu carana ama? Da Suntara oge sanggem nyusulan tawanan ama terus dibinasakeun ku Sentara sakalian ama. Asal ama kada ngijinan we kitu tah ama. Ceuk Suntara ngilu cumarita ka Raja Tumariswana salaku calon mitohana. Lain teu ngijinan Suntara, lain pedah teu percaya deui ama ka hidep teh Suntara. Kabeh ge ama percaya ka hidep Utari anak ama nya kitu di ka Suntara calon minantu ama percaya. Ngan tapi ama memang geus boga rarancang sejen pikeun nyebarkeun deui saembara di luareun ieu kota raja euy. Ngaliwatan biwir-biwir prajurit-prajurit ama anu baris diparentahke ku ama ayeuna. Oh, memang bade kumaha rarancang ama saterasna ieu teh ama?
naon anu baris diparentahkeun salianti eta teh ka prajurit ama engkena ama? Tembal Suntara. Kieu ye, harita Raja Tumariswana ngajelaskeun ka Suntara calon minantuna. Kieu ye Suntara. Kabeh ku ama rek dibere caritaan anu pas atawa cocok keur maranehanana. Prapajurit dina nalika lunta ninggalkeun ieu kota raja. Patali jeung kayan ciri-ciri si Kartiwa jeung bedogna nyaeta si Getih. Sing saha bae anu bisa merenan nyawa si Kartika jeung anu mawa bedog si Getih. Tuluy dipasrahkeun deui eta bedog ka ama, kabeh tangtu bakal menang hadiah anu mencekil tul gede. Kabeh carana eta prajurit cina ngabejakeun ka sakuliah madhab anu aya di 8 juru mata angin. Cina nyebar lunta ka unggal tempat, reureuh di warung-warung tur ngobrolkeun saembara ieu kitu tah. Suntara, sah nu teu kabitaeun jalma ku hadiah anu sakitu gedena ditambah ku emas mang peti-peti mah. Bener teu Suntara? Oh, kitunya ama. Saya atuh ama. Ngartos ayeuna mah abdi oge ngiringan kumaha sanewe ama. Tembal Suntara pondok. Singgetna carita, kabeh tetela langsung pada sapuk tur pada nyetujuan. Sarta prajurit-prajurit karajaan oge langsung saringkil indit. Bari masing-masing dibekalan sacukup-sacukupna. Ti pihak raja oge diberi pakaian biasa pikeun nyamar jadi warga biasa. Henteu ngatrakeun jeung teu nembongkeun selaku prajurit kerajaan sawaktu marenehna keur lumampah. Nyebarkeun beja saembara sajalma anu bisa merenan Kartiwa katut bisa mawa bedog si Getih dijagrakeun ka raja bakal diberi hadiah. Jeung memang nyata deui upaya Raja Tumariswana alias Prabu Purnawijaya Yuda teh cepet nakranan saembara sumebarna nerkab ka mana-mana pabeja-beja sabibir hiji kadengi ku masing-masing ceuli. Ku waktu kurang leuwih ti sabulan oge geus mimiti jul-jol narembongan para jago-jago pinunjul teh. Jawara-jawara geus pada talurun gunung. Anu ti paguron sapaguronna, anu ti gunung sagunungna. Unggah desa jeung pilemburan pikeun neangan jalma anu ngaran Kartiwa jeung bedog si Getih lantaran sarua panasaran hayang ngajajal kana pangartina Kartiwa sakaligus kabita ku hadiah anu dijanjikeun ku Raja Prabu Purnawijaya Yuda. Seperti kayaan di hiji pilemburan harita teh. Harita di hiji pilemburan kabeneran di eta pilemburan teh aya warung sangu. Di eta warung sangu katempo jalma-jalma pada buriak lalumpatan. Sabab di eta jero warung sangu aya jalma anu keur ngancam-ngancam kasih ma warungna. Kadengi harita eta jalma anu keur ngancam kasih ma warung keur cumarita. Ngaran kuring si Camping Sakti datang ti Gunung Galunggung ngahaja pikeun neangan jalma anu ngaran Kartiwa jeung bedog si Getih. Sugan atuh di lembur teh aya jalma anu ngaran Kartiwa bari boga bedog si Getihna. Anu diaranan bedog Getih, si Getih eta bedog deui. Coba jawab. Jawab ma warung. Tong kaleken. Ceuk hiji jalma tur dina wanda jeung pakaian. Wandana wanda jawara, sirah buni beungeut kahalangan ku cocotom. Si ma warung anu kabeneran keur sepi teh warungna gancang ngajawab bari ngadaregdeg wer-wer kiih sagarupa. Aduh aden, aduh punten pisan sateu acana mate aden. Mate teu acan terang kaeta jenengan jalmi Kartiwa. Bener kitu eta teh. Leres aden. Mama teu terang acan pendaki can kantos jeung jalmi anu ngaran Kartiwa mah Raden. Nah atuh ngadon kitu cumarita teh. Mun jawab we kenal kitu. Harita
nalika si ma warung rek nembalan deui caritaan ti jalma anu ngakukeun si caping sakti ngadadak jol brusut. Eta kenteng warung jol ngabrusut, bilikna kabeh pating galebro raruntuh. Atuh si ma warung ngoceak jejeritan menta-menta tulung lantaran ampir katinggang katindihan kuruntuhan eta warung. Tolong, 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 tolong. Warung si emak runtuh. Ceuk si emak warung ngajorowok tulung-tulungan. Sedengkeun ari jalma anu ngakukeun ngaran si caping sakti mah harita teh geus eueuh ti eta patempatan duka teuing ka mana jigna jeung leosna. Ngan anu nyesa kari tinggal warga we harita teh anu kerabul nulungan si ma warung. Untung si ma warung teu nepi ka maot kituna oge lantaran katindihan katinggang kuruntuhan warungna. Harita si ma warung pada ngareob ngariung pada naranya ku para pangeusip pilemburan sarta sanggeus sadarna deui tina kapiuhanana si ma warung puguh we teu bisa ngajawab anu pasti kunaon warungna jol ngadadak runtuh kitu. Ari sabab gempa bumi memang eueuh harita teh angin topan pon deui eueuh kajadian angin topan. Ngan si ma warung jadi mikir dina jero hatena, nah kunaon warungna teh bet bisa runtuh bagian hareupna. Mok si ma warung cumarita tak mate teu apal kunaon sababna mah ngan teu salah mah tadi teh nya asa aya jalma anyar pinanggi ngiluleureuh di warung emak tak kitu sadayana. Eta jalma teh ngakukeun ngaranna teh mun teu salah mah saha tadi teh nya si naon nya, oh si Camping Sakti cenah anu asalna ti Gunung Galunggung. Bari nanyakeun ngaran jalma anu nelahna Kartiwa anu pajarkeun ngabogaan bedog si getih kitu cenah tah para hadek sadayana. Ceuk si ma warung nyobaan nginget-nginget kana kajadian anu tadi isuk-isuk. Oh ke mak da abi ge bat asa kakarak ngadangu ayeuna ka jalma anu ngaran Kartiwa bari ngabogaan bedog ngaran si getih mah anu diteteangan ku eta jalma anu ngaran si Caping Sakti. Bari deui si Caping Sakti kawasna anu geus ngalakukeun tindakan jahat ngaruntuhkeun warung emak jigana mama lantaran teu percayaeun kana pangakuan si emak kitu meureun jigana mama ka ngaran jalma anu keriteangan ku manehanana. Jadi we meureun mah eta si Caping Sakti teh ngamuk satuluyna ngarusak ngaruntuhkeun warung emak sanes kitu kipuhu ceuk eta warga. Hus tong tarik teuing nyaritana, tong tarik teuing atuh jang bisi kadengieun ku jalmana. Angguran mah geus we jep repe jempe teu kudu loba omong deui ayeuna mah cuang uruskeun we ieu makeno ku urang sararea urang bantuan urang omean deui imahna ieu warungna urang bere modal papatungan jeung nyeun deui warung sarta modal jeung dagangna deui. Ceuk pupuh lembur rada ngahuit ka warga anu ngomong bieu lantaran melang caritaan eta warga bisi jadi mandawa jeung mamala ka pangeusi eta pilemburan. Tah kitu mah wayahna we ayeuna mah tarimakeun nasib anu tumiba ulah kagok sabar jeung syukur ka pangeran. Sabab ayeuna emak masih kene hirup masih kene aya di kieuna teu dibinasakeun ku eta jalma anu ngaran si Caping Sakti teh mah. Sumuhun kipu nuhun pisan sateu acana ka balarea rena parantos kersa ngabantosan ka emak anu nujukeun ka musibahan. Mohon emak sami-sami emak sami-sami. Ti mimiti kajadian di eta lembur kajudi we
Saha lawan anu bakal jadi lawan pangberatna pikeun Kartiwa? Jalma anu keur dikakalakeunana, jalma anu keur disaembarakeun. Anu kiwari pada neangan sabab kabeh penasaran jeung kabita ku ayana saembara kitu. Berarti jalma anu disaembarakeunana lain jalma sembarangan, ngabogaan kaistimewaan anu tangtu tur moal bisa dipiboga ku jalma sejen. Kitu pamikirna para jago-jago jeung jawara-jawara anu nareangan ngiluan eta saembara. Para jago pinunjul harita mararuncul, para jawara anu geus baroga ngaran geus mimiti daratang pikeun ngariluan saembara lantaran kataji kabita ku hadiah anu sakitu gedena, bari sakaligus penasaran hayang ngajajal pangartina Kartiwa. Sedengkeun jalma anu disaembarakeunana mah harita teh keur ngobrol tiluan jeung Eyang Tirta Jagat, Katut Sekarwati anu jadi murid di Eyang Tirta Jagat. Eyang Tirta Jagat anu harita kadangu keur cumarita, kumaha guru hidup jalo kaayana ayeuna cager? Alhamdulillah Eyang Sukmajaya kiwari nuju sehat walafiat aya kakirangan naon. Sareng dangget ayeuna jisim abdi kalintang bagja Eyang. Wireh tiasa patepang wajah deui sareng Eyang. Walon Kartiwa kalawan ajri rengkuh hormat sopan ka Eyang Tirta Jagat. Para pamirsa sadayana, Eyang Tirta Jagat nyaeta adi sapagurona ti Eyang Sukmajaya anu jadi guruna Kartiwa. Tembong anjeunna imut terus nyarita deui. Syukur atuh ari sehat mah jalo anaking anak Eyang. Jeung Eyang oge sarua bagja jalo bisa patepung lawung deui jeung hidup. Sumuhun Eyang sami-sami tembal Kartiwa singget. Sarta kabeneran ieu teh deui. Eyang ayeuna bet bisa dipanggihkeun deui jeung hidup kasep. Ari sabab Eyang memang aya picaritaeun anu kalintang penting keur hidup ayeuna jalo. Oh, memang aya picarioseun naon kitu Eyang? Mangga gera wartoskeun ka jisim abdi ayeuna Eyang, tembal Kartiwa. Kieu ieu kasep oge dangukeun geulis murid Eyang Sekarwati. Warta penting teh sabenerna mah kaasup warta penting keur hidup duaan euy. Nyaeta ngeunaan hidup duaan kudu tetep babarengan dina mangsa nyorang laku kumelenang di dunia kajawaraan. Tur kudu silih bantu dina mangsa marengan jeung nindak merangan tindak laku kajahatan. Sabab ilmu hidup duaan teh estu ngaranjing pisan lir ibarat keris jeung warangkana. Silih eusi kakosongan kalemahan masing-masing. Mangka tikituna hidup duaan bakal tetap unggul sanajan ngalawan musuh kumaha kuatna oge. Kalawan dina syarat hidup duaan teu meunang ngalakukeun jeung ngabogaan hubungan khusus. Komo nepi ka seug ngalakukeun hubungan anu dilarang ku agama mah. Salian ti haram teh eta matak nimbulkeun ilmu hidup duaan oge bakal leungit, pinanggih jeung apes. Kitu tah anaking geulis kasep murid Eyang Tirta Jagat nyariosna harita panjang lebar bari dariana keranan. Sedengkeun Sekarwati jeung Kartiwa tembong silih teuteup. Hatena duanana jadi kebek kurasa anu teu puguh. Jeung masing-masing oge memang aya rasa anu teu kedal antara Sekarwati anu neundeun hate kadua leutik ka Kartiwa. Pon kitu deui sabalikna. Malah duanana oge harita jol aya rasa anu pating sereset perih dina hatena. Batina ngarakacak. Duh,
Kang Kartiwa, can oge urang duaan teh kedal ngeunaan eusi hate sewang-sewang. Horeng bakal kieu lalakona. Kabeungkeut ku ilmu teu meunang aya rasa hayang ngahijikeun ati anu leuwih. Kitu gerentes hate sakarwakti waktu harita. Nya kitu deui Kartiwa oge hatena ngagerentes. Ngalimba. Duh, Sakarwati, akang yakin pisan. Sanajan urang teu kungsi silih tembrakeun jeung ebrehkeun eusining ati oge, tapi cinta akang henteu berat sabeulah ka anjeun Sakarwati. Ngan hanjakal we anjeun teh ayeuna mah bakal jadi batur saperjuangan wungkul. Akang moal bisa ngapi milik hate anjeun sapinuna Sakarwati. Kitu ceuk hate eta dua nonoman bari euyeub ku rupa-rupa parasaan. Kumaha geulis Kasep, kaharti henteu caritaan eyang bieu? Ceuk eyang Tirta Jagat satengah ngagebahkeun ka eta dua nonoman anu keur ngaralamun. Oh kahartos eyang, kahartos eyang. Syukur atuh. Ari kaharti mah ku anaking eyang reueus. Jeung sanajan hidup teh ukur dulur beda guru. Nyaeta guguru ilmu panemu ti dua jalma adi lanceuk sapaguronan. Tapi tetep hidup teh geuningan estu layeut teu asa jeung jiga. Ngan wayahna we hidup duaan tadi kungsi katurih ati ku caritaan eyang hampura eyang lain teu ngarti kana perasaan hidup duaan salaku nonoman. Sabab eyang oge da kungsi ngora heula atuh. Ngan hanjakal hidup duaan mah kahalangan ku ilmu. Kitu tajalu geulis Kasep anaking murid eyang. Duh, teu sawes-wios eyang, resiko eta mah eyang. Sumuhun eyang, teu sawis-wios. Margi wati oge tos ngartos malihanan langkung teh eta eyang. Jawab Sakarwati. Katut Kartiwa bari semu bareube beureum beungeutna nahan ka era. Sabab hate maranehanana bisa kateguheun, bisa katohian yen diantara manehana teh aya rasa yang Tirta Jagat harita jiga nu geus apaleun. Hiji deui ieu Kasep, hiji deui hidup teh tangtu geus apal. Yen hidup teh kiwari keur dikakalakeun, keur diuber-uber jeung diudag-udag ku jalma-jalma jahat jeung para jawara. Keur disaembarakeun sangkan loba para jago ngudag ke hidup. Pikeun ngalapati ngalajiwa hidup katut ngarebut bedog si getih pakarang hidup. Kukituna matak eyang tadi nita hidup tuluy babarengan teh sangkan hidup khususna Kartiwa bisa ngungkulan ieu masalah kitu ta anaking. Mohon eyang, hatur nuhun pisan eyang. Sok sanaos jisim abdi rumaos kirang basa sareng carita. Kumaha bagjana wirehna eyang sakitunyahna ka jisim abdi. Jawab Kartiwa ngeluk tungkul. Sakarwati neuteup anteb. Pok cumarita. Kunaon Kang betungkul? Akang izin Sakarwati. Tak kada izin-izin Kang. Guru abdi teh anggap we kolot urang duaan anu nyaaheun pisan ka Akang. Mohon Sakarwati. Sakarwati. Oh, kumaha eyang? Kumaha mana we eyang? Eyang boga hiji pakarang pusaka keur hidup Wati. Nyaeta keris pusaka naga geni. Pakarang pusaka pikeun digunakeun lamun seug pinanggih jeung lawan anu berat. Lawan anu berat disanghareupeunana ku hidup engke maka ieu gunakeun pusaka keris naga geni. Sabab lantaran najan hidup duaan maju babarengan oge
tetep we kudu waspada. Ngan eyang percaya ka Kartiwa mah anu ngabogaan bedog si getih anu bakal hese neangan pitaningeunana. Dalah can pogo keris pusaka naga geni milik eyang oge bisa ngayonan jeung bisa motongkeun kana eta bedog si getih umpamana lamun diadukeun teh. Muhun eyang, nanging percantan kitu eyang ka abdi pikeun ngapimilik eta pusaka. Ceuk Sekarwati dibarung jeung neuteup kanu jadi guruna. Percaya atuh anaki, eyang moal pati-pati rek masrakeun hiji barang pusaka ka diri hidep. Lamun hidepna teu acan keneh katempo bisa dipercaya ku diri eyang. Ari palebahan ilmu mah eyang oge geus percaya pisan ka hidep teh. Tapi ngan kahade kaburu adan, euleuh waktosna seep keun atunya isuk pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.